Tetapi anahum bisa babi anahum kusabab yang saya sudah tak kaum layak itu kaum ante baroga polo dari terus wanazal maqala yahudu di Nabi SAW biman tu'minu minar rasuli turun ayat di nalika orang Yahudi nyarita kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam cek urang Yahudi iman tu'minu minar rasul iman kasah tu'min iman aja minar rasulnya dan dibilang rasul faqala maka gadau kanjeng Nabi billahi ya kalawan Gusti Allah nah wa ma unzila ilaina ayat oh iya kandangnya billahi wa ma unzila ilaina ayat teruskan lanjutkan ayat ayat terus pada madzakara Isa qala la na'lamu dinan syarrun min dinikum pada madzakara dinan nalika nyaritakeun kanjeng Nabi Isa qalu kalau mau eta orang Yahudi lana ala mudina syarun mitlikum aimanya anak kecil can asa teka karamangki agama panggoreng-goreng agama ya agama mana cenah saja itu orang Yahudi jika sahabat mana kayu iman liur cenah dawet mah asa teka karamangki bahwa di kagama can manggih agama panggoreng-goreng di batas agama anjir eta kurang Yahudi. Turun ayat kul ya ahlal kitab hal tamtimuna minna. Kul ya jaga dua jeung kasepah. Ya ahlal kitab ya ahli kitab hal tumkimuna tunkiruna naha ingkaran kabeh minna illa an amana angin atau kecuali yang iman kami kepada Gusti Allah wa majeng perkara unzila diturunkeun di perkara dalam kami wa majeng perkara unzila diturunkeun di imam qaulu samemeh perkara diturunkeun kami ya tanah kepada nabi anu teh wa naksar jeung saestuna ari kaloloban arajan kabeh eta pasikuna anu parase itu manana ma tuntiruna illa imanana wa mukhalafatakum fi adabi qabulihi al-mu'tabar al-mu'abbari anhu bil fiski al-lazimi anhu wa syahada bima tunkiru jadi manana ma tuntiruna teu alim kana haranjeun kabeh illa imanana kecuali kana iman kami dan kuasa kumpulnya orang Yahudi alingkar pada kami iman jangan ada tadinya Ya Rabbi bil Mustafa